Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana wilujeng siang wilujeng petapang dangu deui sareng akinya di acara dongeng ngabuburit dongeng Sunda anu dipedartikan daga kidagar official YouTube. Ngereuyeuh deui pamirsa rasieun hancan katunda kamari jejer carios Jawara Kapidangdung. Ieu dongeng rekan aki didongengkeun oge ku aki, mugi-mugi katampi kalian kabingahan sarta tiasa janten panglipur kalbu nya pangbeberahkeun amanah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang malirkeun kacape saparantosna urang sadinten kasabari ibadah saum. Bari leleson bari ngabuburit nya. Bari masa katanapi popolah kanggo kaum ibu rumaja putri disarengan ku dongeng aki. Ulah hilap pemirsa nu nembean manco nembean ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asa di subscribe heula ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina. Dijemarkeun manahna digambilkeun rizkina oge ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Pada yang kolong kana waktu sudah ngamparkeun deui samakna pamirsa par sama kabuyutanana mangga kaparayun sadayana prung napangkeun nami acik teh Ratna Komala ceuk Ratna bari ngajak sasalaman ka Neng Lia gap atuh ku Neng Lia ditampanan. Abdi mah pun Lia Wilianti ni ceuk kumaha tadina atuh bet acik teh dugi ka diganggu ku eta tilu jalmi. Acik teh bade ngajahit lawon kangge ngadamel acuk panganten dicegat ku eta tilu lalaki nya ku acik teh dilawan tapi acik kateter duwi ka karingkus. Paminta aya Lia mah teu terang kumaha nasib acek teh nya. Walon Ratna satalabasna. Eleuh geuning acek teh bade nikahnya. Wilujeng atuh nya sareng saha ceuk? Ka urang mana? Tanya Neng Lia ka Ratna Komala. Sareng jalmi caket namina teh Kang Darman. Walon Ratna saujratna. Bagja atuh acek mah bade oleng panganten sakedap deui. Duh nasib abdi mah. Letah Neng Lia ngadadak kagok kaku teu wasa nuluykeun kalimahna sabab hatena ting seredet kalimpudan ku kasedih akibat tunggara batin leungiteun bebene pamepes hate. Roman Neng Lia anu tadina marah maeh ngariuk alum. Cimata ngembang dina juru panona. Kunaon ieu teh? Sok atuh kadalakeun ka acek. Nya mugi-mugi wae acek tiasa ngabantos kana kasusah ai. Ulah asa-asa ngape atuh lanceuk sorangan. Ceuk Ratna bari ngusapan tak-tak Neng Lia. Janjinya ceuk bakal ngabantosan Lia. Margi Lia teh nuju seueur ka bingung. Limpud ku kasusah. Lia cengkat panona neuteup ka Ratna manehna asa aya gesan pamuntangan. Aya batur anu bakal melaan teu nu ngelis teuing sagala ku sorangan. Nya acek janji saksina bumi sareng langit acek bade bebela ka ai. Apan ai ge tos kersa melaan acek bieu teh. Walon Ratna darianaker. Acek selesna mah abdi teh kai calon-calon pisalakieun. Cungkrang anu janten pamisah abdi sareng anjeunna. Margi anjeunna teh ragrag ka jungkrang. Numutkeun bejamanya masih salamet. Aya na wewengkon Bogor.
namina teh Kusmara, cek Neng Lia bari paromana tambah alum. Mendung kupicirikeun sabab hatena beuki rusras ka Kusmara. Gebeg atuh Ratna Komala rada ngagebeg. Ngadenge ngaran Kusmara disebut deui teh sabab geus kadua kalina aya nu nyebut ngaran eta ras deui inget ka Nyi Tia jeung Mang Ukun anu kungsi keukeuh nyebut Kusmara ka Darman. Sakitu keukeuhna tepi ka ngalaman adu jajaten sagala apan jeung Neng Tia katut Mang Ukun teh. Aduh. Palang siang bener Kang Darman teh aslina mah Kusmara anu keur dipaluruh ku ieu wanoja. Kitu geurentes hate Ratna Komala. Kumaha ceuk? Apal kanu namina Kusmara? Tanya Neng Lia sabab nempo Ratna anu kalah ka ngahuleng. Henteu ieu, tapi cobi sebatkeun ciri-cirina kumaha. Walon Ratna penasaran. Ciri-cirina mah dedegana jangkung sembada, keker kulitna bodas, atau buukna galing muntang panjang satak-tak, teu ngurus janggot sareng kumis mung aya godegan, socana iuh tapi teu panas seukeut rancingeus, panungtung paturai ngangge acuk sareng calana warna bodas. Cek Neng Lia nyebutkeun ciri-ciri Kusmara komplit kabeh disebutkeun. Atuh gebeg deui bae. Ratna Komala ngagebeg beuki reuas sabab sirik anu bieu disebutkeun teh sarua pisan jeung ciri-cirina Darman calon salakina komo barang disebutkeun yen bajuna sing sarua bodas mah sabab sawaktu Ratna munggaran manggihan Darman di muara walungan teh nya sarua pisan make baju sing sarua bodas kawas anu disebutkeun ku Neng Lia. Bener ieu mah kudu kumaha atuh ieu? Ratna ngagerentas deui dina jero hatena. Ratna negar-negarkeun maneh, pok deui manehna cumarita. Acik teh hoyong apa jujutana, na kumaha dongengna aya dugi ka papisah sareng Kusmara teh. Sok caritakeun saayana ka Acik. Ratna terus nalektek hayang apal kumaha ka sang tukangna tug Lia jeung Kusmara tepi ka ngarandapan papisah. Kieu caritana mah ceuk derak-dak bae. Neng Lia nyaritakeun ti mimiti manehna munggaran tepung jeung Kusmara tepi ka kajadian manehna milu ngagajlang ka jungkrang nuturkeun ka bogohna anu dialungkeun ku Mang Ukun sabatur-batur. Kabeh ditek-tek teu aya anu kaliwat. Tak kitu kajantenna teh ceuk Neng Lia mungkas caritana. Barang ngadenge sakabeh dongengna Neng Lia, Ratna Komala tambah yakin yen Darman teh sabenerna mah Kusmara. Dirina ngahulang miraga menang bingung anu teu manggih tungtung, susah anu teu aya sudana. Sabab batina perang sabil. Nah bakal masrahkeun Kusmara atawa nurutkeun kahayang hatena anu gede duriat ka Kusmara. Kumaha ceuk? Aya jalmi anu kawas Kusmara di dieu ceuk. Lia ngagebig-gebig Ratna anu tadi hulang-hulang kawas anu bararingu. Aya tanapi teu aya. Anjeun duaan pasti ngahiji deui. Cinta anjeun duaan sakitu rongkahna. Ngalewihan sagala dongeng cinta anu aya salila ieu. Acek janji bakal ngahijikeun deui cinta ayi anu papisah ku alatan kajahatan batur. Ceuk Ratna Komala ka Neng Lia. Teu karasa cipanon merbai bijil nyurucut mapai pipi Ratna Komala. Nah Acik kalahkan nangis. Acik teh milu tunggara. Ka nasib hidup ayi lalakon anu sakitu pinuh ku katunggaraan. Anu ngadangu bae manis sakieu sedihna komo hidup. Anu ngaranna panana. Kieu we atuh
Anggap wae Kusmara teh tos kapenak. Tapi acik bade naros nah aya hiji cara anu tiasa ngemutkeun Kusmara ka hidup. Bilih Kusmara na hilapeun atanapi poho sama sakali ka hidup. Tanya Ratna deui ka Neng Lia. Pamohalan Kang Kusmara hilap ka abdi ceuk teu mungkin. Ih, ieu mah apaanan? Ieu mah bilih bisi ku bisi. Sah nu terang Kusmara sirahna kabentur sawaktu ragrag kajunggrang janten ical emutanana. Akan tiasa wae kajantenan samodel kitu teh. Oh, muhunnya. Neng Lia ngahulang sakeudeung. Terus pok manehna cumarita deui. Hiji tembang anu jadi panindengan abdi sareng Kang Kusmara. Eta tembang teh biasana dikawihkeun ku kami duaan ceuk. Nya sok atuh ajarkeun eta tembang ka aceuk. Teu talangke Neng Lia ngajarkeun eta lagu ka Ratna Komala. Sanggeus apal Ratna Komala bebeja rek balik bari talatah. Engke dua dinten deui urang patepang di ieu tempat. Ku aceuk bakal dipasihan kabarna nya. Pamiarsa sadayana ulah hilap ya dongeng teh dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kangge pamiarsa anu resep gulah galeuh atanapi balanja online di Shopee atanapi Lazada, mangga tiasa balanjana ngelangkungan produk nu dipajang di dongeng aki di handap ieu video. Kantun klik we salah sawios produkna atanapi link nu aya di deskripsi ya dongeng pamiarsa. Engke pamiarsa bakal lebet ke aplikasi Shopee-na atanapi Lazada-na. Tidinya mah pamiarsa tos lebet mah nya bebas bade gulah galeuh naon bae oge pamiarsa mangga teu kadah ngagaleuh barang atanapi produk nu dipajang nya eta mah nganukur jalan komo meuntas atanapi eta mah lawang kanggo lebet ka aplikasi. Ku balanjana pamiarsa di Shopee atanapi Lazada ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki. Sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pisan anu parantos balanja oge anu parantos ngarojong kana acara dongeng ieu. Hatur nuhun pamiarsa, urang keur ieu deui nya dongengna. Gancangna cerita Ratna geus tepi ka imahna, tapi Darman teu nyampak aya di imah. Kamana tukang Darman teh nya? Ceuk Ratna bari terus ngoteteng ka sabudeureun imah neangan Darman. Barang sok anjog ka palebah walungan leutik tukangeun imah. Kasampak Darman keur diuk bari ngome keusik nu aya di sisi walungan. Batu laletik teh dideres-deres ngawangun tulisan Darna. Meureun mah singketan tina ngaran manehna jeung Ratna Komala. Geuning nyai tos mulih, ceuk Darman sawaktu nempo aya Ratna nyampeurkeun ka palebah dinya. Ratna narik napas jero barang ningali batu anu ngaderes ngawangun ngaran Darman jeung dirina. Kang, hayu urang uwi. Sakedap nung, calik heula tuh. Aya anu bade ku akang disanggemkeun ka nyai. Kin we atuh ngobrolna di bumi Kang. Karunya yana teh nuju nyalira. Yana mah nuju bobo. Darman nguniang hudang tuluy nyampeurkeun ka Ratna anu teu daek ngadeukeut ka manehna. Sanggeusna pahareup-hareup pok Darman teh nuluykeun cumaritana. 3 dinten deui nung urang janten nikah kan. Ratna rada reuwas ku pananya Darman. Nah akang bet naros kitu. Teu terang kunaon hate akang teh sesebelakan wae. Teras panon katuh akang kekedutan wae deui.
Saur sepuh mah bakal nangis cenah atanapi bakal manggih tunggara. Akang teh sieun nyai, lamun urang dugi ka teu janten nikah. Ratna ukur ngarahu, hatena pinuh ku bang balu. Nung, kunaon nung teh? Aya kajantenan naon gitu dugi ka nyai teu kawas disasari. Darman tumanya deui sabab nempo Ratna anu kalah kah ngabetem bari katampona siga anu keur bararingu. Teu aya nanaon Kang, jawab Ratna bari ngabalieur. Sabab panonna mimiti ngembang ku Cimata. Darman narik gado Ratna supaya manco kabeungeutna. Ratna, urang janten nikah kan? Soda Darman rada harosos kawas pinuh ku kasieu. Nya Kang, pesta pangantenan pasti bakal kejantenan. Walon Ratna bari tuluy ngabeng meos. Lempang gancang muruka imah sabab teu kuat nahan cipanona anu bedah maseuhan pipi. Gancangna carita, cunduk kana waktu ninggang kana mangsa niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama. Poe harita nya bakal diisrenanana Darman jeung Ratna Kumala. Nu tempatna teh di imahna Dokter Wahyu. Sagalana ge geus siap sadia sapuratina. Balandongan badag geus dipasang, papanggungan geus narangtung, kursi tatamu ngaderes rapi. Panitia jeung parawari sibuk ujag-ijig beresan anu can beres. Budede katua rombongan seni karawitan keur ngomandoan nayagana supaya nyetel alat-alat pon kitu deui bagian-bagian anu sajena. Pada sibuk cakah cikih bebenah tugasna sewang-sewangan. Dokter Wahyu nyampurkeun ka rombongan karawitan anu keur nyobaan lagu Panggang Tresna. Ieu teh lain acara maoteun. Lain keur nganterkeun maot nu tiwas, sing atuh laguna teh anu rada mantes. Rada gumbira da loba lagu teh atuh. Aya panganten anyar, aya migang bingah, pokona manu gumbira we. Ieu mah lagu cenah. Lagu pikasediheun. Dokter Wahyu teh rada kesel sabab musik pangiring kalah kamintonkeun lagu nu sedih. Budede geuwat marentah ka anak buahna pikeun ngaganti lagu. Ari maraneh atuh nanaonan ieu kalah nabeuh lagu eta atuh. Ari mainkeun lagu teh anu nyurup jeung kayaan acarana atuh ieu. Sok gancang ganti. Anak buahna teu bahadar bae langsung mainkeun lagu panganten anyar manis sumanget pisan. Dokter Wahyu nyerengeh sugema ngadenge lagu panganten anyar dimainkeun teh. Lebe anu geus hadir tumanya ka Dokter Wahyu. Saena di calon panganten pamagetna di mana nya? Sakadap deui ge dong ka palebe andosan we atuh sakadap deui mah sabarnya. Jawab Dokter Wahyu bari lempang gancang muru ka pakarangan imah. Luak liuk ningalian Darman. Tuh geuning keur lempang ka dieukeun. Di kajauhan Darman lempang ngagandeang diiring ku opat urang tatanggana Ratna. Maklum bae sabab Darman teu boga baraya di eta wewengkon teh. Darman lempang bangun gagah beungeutna marah mae pinuh ku rasa bunga. Sabab poe harita maena bakal ngadahup ka awewe anu dipika cinta ku dirina. Dina kayan kitu. Ngadadak aya jalma nu megatan ngagajlang di pinggir jalan megatan ka Darman. Atuh Darman ngarengkog reuwas neuteup ka eta jalma. Si orang nu begatan teh seorang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhun anyak lanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup. Keheula ieu, Kasep. Ulah waka kawinan ieu. Hehe. Ibi rek pakaulan heula engke nya rek jaipongan. Tah ieu ibi teh rek nyumbang pakaulan ieu mah tah. Nyumbang congcot tinggal itu ibi ngadamalnya tah ieu oge nyandak awug tuh pokona mah sa
tangkub 2 tangkub bae mah lumayan ieu teh kangge panganten engke uap lingkung. Ini deh. Kabayang nih kabita hayang kawinan deui. Ih. Ka mana atuh ieu nu kasep bagus ka mana bagus. Pohara pemirsa. Kuno rojelna Bisarwiti adanya urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lakon Jawara Kapidangdung bagian nu ka-10 atau urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Urang teuneun heula di haneulem sieum geusan sampeureun, urang tunda heula di hanjuang siang geusan alaeun, urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna di bagian ka-11 pamirsa. Bagian anu panungtung urang tamatkeun lalakon Jawara Kapidangdungna nya di bagian nu ka-11 enjing. Mugi-mugi atunya atuh urang sadaya masih dipaparinan kesehatan oge waktos kangge ngariung deui ngabuburit deui enjing di acara dongeng ngabuburit Kidagar Official. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngadengkeun oge satia ngarojongnya kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Mugi-mugi wae atuh sadayana aya dina kalancaran sagala rupi urusan, aya kabarokahan, aya dina kawalujaan nya teu kirang naon-naon. Amin ya robbal alamin. Pamirsa sakitu heula panginten nu kapiatur akhirna amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.